Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Datang ka Nangkapait memang geus poe. Jadi soal puguh nu dimaksud oge supaya rine sarta taya anu nganyahwankeun. Kabeneran deui sajeroning nyorang jalan jajahan anu ngabungbung ka Cicapar teh estuning keur meujeuhna simpe kaya anu ngulampreng saurang-urang acan. Memang ieu teh mangrupa hiji kauntungan oge sanajan poek bongkleng teu jadi soal lantaran geus nyaho ti beurangna. Terus we duanana nikeuh ngeureuyeuh sasaang-saangna ku cahaya bentang sarta ku cika-cika anu pasulibrang di jajalaneun. Datang ka Cicapar teh geus ti seunaker. Pangeus lembur teh leuwih hade ngajejempe jeung tilimang ngagorah cacarita di tengah imah. Taksiran horeameun ku tirisna angin mani ngagelebug nebak kana bilik carang. Dina mulubusna ka jero imah teh teu wudu matak mareuman damar cempor. Sakurang-kurangna mata kakali cesan ngajadikan teu paruguh deudeulean. Hanu matak bening ngagojod we di pangkeng pagugulung saanak pamajikan. Imah Gumilar anu memang rada-rada mencil nyaeta imah titinggalna Aki Salhapi anu pernah nate beh sisi sajona teh jalan rondaan harita katempona estuning rehet comrek. Teu beda we ti imah kosong. Kabeneranna teh pamajid sari Katut Agus keur ngarendong di Nangkapait nyaeta di imahna Pak Asmita. Waktu teu heula sari ka Nangkapait teh ya. Manehna teu balik di ka Cicapar rek terus monok cenah. Dadakuna mah hayang dipangdongengkeun ku Ma Esih. Lain ku Dori nya padahal. Padahal sanya nama rek ngintip-ngintip karena sugan we parang ulampreng ka Nangkapait. Dina jolna pamajid jeung Gumilar daratang ti dayeuh. Pamajid oge teh terus milu ka Cicapar. Jadi anu baralik teh ngan ukur Gumilar jeung Nyi Arum. Atuh Agus barang mireungeus sari teu balik teh manehna oge bebeja ka Nyi Arum yen hayang monok di Nangkapait. Ngarasa keueung meureun pedah eueuh batur ngobrol. Atuh teu lila belecet we Agus nuturkeun sari ka Nangkapait. Anu matak ayeuna kaharti kaayaan di jero imah teh saperti nu taya eusian. Sore-sore oge geus ngaringkep maneh. Anu masih keneh cineuluk ngan siraweun monyet kukut paninggalan Aki Sidik keur anteng we jalik sik Campego dina Palang Awi. Siraweun tatan asup ka kandangna nu ditamplokeun sisi bilik. Teliran teh ieu da puguh geus kacida pisan iceusna. Diantep kitu we sakarepna gagalasangan di tengah imah. Tempo-tempo sok ngadedempes di dapur gawena ngagebahan beurit. Surya jeung Nyi Ipah nu harita sasalingkeran keneh di buruan imah. Tacan wanyeun asup lantaran di tengah imah katempo damar masih keneh ngagateng ciciren yen pangeusina masih keneh nyararing. Alusna teh basa Surya maluruh berang kamari.
manehna teu pangangguran tunyutannya tina perkara pamajid atau wasari. Kukituna manehna sama sakali teu nyahoeun yen gumilar teh sanyana mah Bapa Nasari. Mojang pamepes hate anu teu boleh kapicangcam. Geus cukup lilana maranehna maraban reungit. Kakara temong damar teh ku anu boga imah deletikan ditunggu heula sakedeung bisi sarena tacan tibra. Barang tetela geus taya kecat taya kecet, kakara Surya jeung Ipah kaluar tina panyumputanana. Ketayep nyampeurkeun sisi bilik. Didengekeun bener we geus simpe. Iwati anu kadenge teh sora anu kerek patemalan ciciren anu di jero imah geus talibra. Gilisir Surya mapai bilik dapur. Seret kurilap. Peso balatina dipesak. Bretek. Sora cemped panto nu disungkal. Tapi pageuh teu bisa disungkal. Malum cempedna tina awi gombong. Geus kitu mah cul cemped. Beres-beres we nurih bilik deket tihang. Rada ukay-ukay maklum bilik hinis. Tapi lila-lila mah ke burung gorowong. Ari heg teh dikodok kabeneran gap kana tulak pisan. Atuh teh hese brai we panto dapur teh bisa dibuka. Kalawan ke asa-asa deui bus we Surya ka jero dituturkeun ku Ipah. Dapur teh ngupuk. Mun rek asup ka jero imah teh kudu nece heula kana golodog. Harita teh kulantaran poek waktu rek lincak golodog dampa suku Surya ngabadu gamparan. Sanajan ketarik tapi puguh kayaan keur meujena simpe teu burung we ngagoloprak mata kreuwas. Tapi kawasna wae Gumilar jeung Nyi Arum teh geus talibra. Di jero imah jempling taya sora-sora anu matak nyurigakeun. Atuh Surya sanggeus ngadedengekeun sakedeung manehna kakarawani nyulungkeun panto anu ka tengah imah. Kabeneranna teh teu ditulakan deui. Atuh teh hese brai we panto teh muka. Baraya Cakra sanajan keur waktu tadi mah hate teh geus gilig. Tapi ari barang breh nyeueung tengah imah nu caangna ukuran nyemrenyem mah teu burung suku Surya maninga deg-deg. Komo Ipah mah ti tadi oge geus ngeleper di barung ku hatena anu sasebelakan. Maklum kieu kalakuan teh lain leutik-leutik bahayana. Sasat rek ngaroga hala jelema kitu oge lamun bisa tibongohna. Kumaha lamun seug di arahna teh atau anu di arahna teh teu bisa ngalawan. Anu tangtuna pangabisana teh lain bantrak-bantrakeun. Mikir kadinya boh Surya boh Ipah beuki jajantungna beuki ratug katambah deui awakna beuki ngadeg-deg. Nepi ka sukuna oge beratna kerek dilengkahkeun teh. Pokona mah sieun ngalaman apes heug deurina ngarandapan bobor karahayuan. Tapi airas inget kana cacat-cacatna nu ayeuna karandapan ku kolot-kolotna timbul deui sumangetna. Tekadna beuki ngandelan sarta kawanina jadi tikal 10. Paeh gitu panasaran ari geus nembongkeun kabelaan mah kanu jadi kolotna. Kataya Surya jeung Ipah teu seri kena jejengkean arasup ka jero imah. Panon mah teu lepas mencerong kalawang engon. Tapi kakara meunang meureun dua lengkah mah si rawun anu ti barang jol oge Surya jeung Ipah ngaliwat kana lawang panto. Manehna awas naker kanu keur kekatayepan. Kita di mencorna teh waktu suku Surya ngabadu gamparan teh dina golodog.
Puguh monyet anu geus kasidang ngarti sada iceusna. Sanajan bener sifatna sato hewan, tapi nalurina mah geus bisa mastikeun yen ieu dua jalma teh lain anu rek maksud hade. Kukituna kalawan teu disangka-sangka kaburu gue Surya dirontok ti luhur nu ditarajang teh sirahna pisan. Aduh, Surya teu karasa ngagero reuas lain di kieuna. Puguh ditarajang di bonguhan, ipahnya kitu keneh, leuwih-leuwih ngaranjugna. Mireuneuh anu keur nyengcre dina tatak Surya teh ngadadak wawanehna jadi leungit sama sakali. Manehna ngacerit, luncat balik di kadapur, kuloprak lincak gamparan aya di golodog, anu satelusna ti kedebut ragrag lantaran ti jalikeun. Sirawun sunggutna terepeh, bari terusnya karang beungeut Surya. Gerewek di celi Surya digegel. Aduh. Kurang ajar sak kunyuk. Blok. Surya bari pakupisna kisan. Sateka pola manehna nyalametkeun beungeutna tina sakaran ku kukuna Sirawun. Celina mah geus teu dipirosea. Anu leuwih penting mah beungeutna kudu batuk. Kudu disalametkeun ari embung ngaraca mah anu matak ngarobah kana rupana. Hulu Sirawun beunang dipapag ku tenggelan ucungan anu ngandung bobot ratusan keti. Puguh we sabedasna oge tanaga kunyuk teu burung Sirawun ngoleang ragrag. Sabot ngalayan keneh. Sakila Surya ngaheulangkeun dampal sukuna. Cekuk. Sirawun disapu ku dampal suku. Kalayang kebut we awakna neumrag bilik borolo. Botol-botol kosong dijajarkeun dina palang dada maruragan ka handap. Gumilar jeung Nyi Arum kontanting korejat. Harudang kagareuwahkeun ku nu brag-brug di tengah imah. Gumilar anu pangheulana luncat kaget barang breh mireuneuh aya jelema di tengah imah. Sedengkeun Sirawun kareret masih keneh ngajoprak sisi bilik. Tapi tacan oge manehna ngalakukeun gerakan naon-naon. Surya anu geus ngabogaan rasa-rasa seber, lamun kudu galungan di tengah imah, rekat mana luncat ka dapur anu saterusna ngagajeng kaburuan. Maksudna supaya bisa galungan di anu lega. Lain bae ngarah lega ambahan. Tapi oge supaya gampang ngejat lamun nyata-nyata dirina teu kuat. Montong kabur sia bangsat. Kurang ajar sia ngabongohan. Gumilar ngagorowok. Ngagentak mehna muka panto hareup. Cilung luncat kaburuan ngalayang teu lincak tepas. Kakara oge cele lincak taneuh katempo ngolebatna ti kikir aya nu nyewuk. Sakilat Gumilar ngarendeuk dina gerakan pamonyet ngagilek mikeun panarajang bari ngarawelkeun leungeunna anu maksudna rek jamret iga burung. Gerakanana hasil oge. Tapi manehna teh kira-kira ngaranjugna lantaran karasa anu jamret teh bet hipu semu-semu empuk. Komo barang ngadengi anu ngagero sorana lilih
gancang we leungeunna dikejatkeun lantaran tetela ieu teh awewe. Modal sia bubilar. Ngadadak kadenge sorti tukang nana. Sanajan cacan lereur tina kakagetna gubilar rikat luncar ka gigir bre hiji timpugan sarelet ku juru panona. Karelet ku juru panona sakilat manehna malik bari ngababukeun leungeunna rek dipake ngahancap pigelangan anu jadi lawan. Tapi Surya rikat balik di leungeunna bari ngolehabkeun awakna ngagunakeun gerakan pucuk awi ketebak angin. So tukang gumilar diantap parah di saborot we ngirimkeun jurus tugur gunung rek kahanca iga burung. Ieu mah bangsa teh awewe atawa lalaki teh. Gumilar rikat ngalapkeun awakna bari ngababukeun leungeun kencana. Anu diincar iga burung tapi tetela lawanna teh lingas. Timpuganana poos nerobos angin. Memang dulu tapi aing mah rek ngabadog barang sia sa goblok. Perlu kuhulu sia rek ijeun parepeh waing. Surya namalang bari ngahiukeun deui panimpugna. Bae ari becos mah sia. Nah hulu sia atawa hulu aing anu bakar ngagerencang. Da aing ge mati cingeun sia teh. Gumilar namalang bari rika cingkrak kadena mah teu kira-kira ngarancugna barang ngadenge ucap-ucapan Surya. Heubeul ti heubeul manehna teh tale ributan deui. Tapi ayeuna kalawan teu gugur teu angin, jol-jol aya jelema anu rek ngala nyawana. Sabot Gumilar ulang keneh. Mikiran kajadian nu ayeuna keur di singhareupan. Surya geus ngadius deui ngirimkeun panarajangna. Orokaya teu make ngalilakeun deui korejat. Darwita hudang kalawan ngebrehkeun sikapna leuwih galak. Karena ngesian longkrang kosong hebat ruyung ngahancap pigelang si konon anu keur nyekelan bedog. Punten barasakra saupami henteu nyambung da memang dina naskahna kieu. Memang naskahna kieu malum naskah legend nya. Kana naon-naon dikeureuyeuh we sok sanes simkuringnya bingung nu ngadongengkeunana nya. Tapi upami ditinggal dina runtuyanana memang ieu tarasanana nya. Weh urang keureuh we barasakranya. Cilung karena ngeusia lolongkrang kosong. Kulebat ruyungna ngahancap pigelang si konon anu keur nyekelan bedog. Habek kalepar leungeun si konon ngadadak ngadegdeg teu beda we ti anu lilin-lilin. Cilik we bedogna murag tina leungeunna. Hiuk ayeuna maruyung teh rek ngababat bedogna si Turkim, batuna keneh si konon. Tapi si Turkim terus Cirebon anu maher dina ulin Sampiong. Sakilat payahna ngigir hiuk bedogna rek nyabot beuteung tapi kana rika cingkrak mapeg pigelang lawan bari ngababukeun ruyungna kana cangkeng. Paroka ya eta si Turkim sakilat ngagilat muriwitkeun awakna. Sedengkeun bedogna nyawuk dihanap nyamara suku musuh. Karena ngaranjug oge nyang hareupan ulin si Turkim anu dina pandangan mahna mah aneh. Puguh mahna mah teu mantra-mantra acan kana ulin Sampiong nu dipiboga ku si Turkim anu gerakanna kacida lingasna sarta sasaranna lobana ditujukeun kana suku anu Irawan. Sabot kana luncat ngepeskeun panaljang si Turkim.
anu reka babad suku bedog si Busro anu harita geus dicekel deui ngolebat dihandap rek narokulu sedengkeun bedog-bedogna si konon jeung si Obing geus cing hahiuk kan kenca katuhunana debudu kana riweuh oge panona cingceung dipake nitenan gerak-gerik anu dilawan-lawana duh asa sebuguh dadanya tapi dah memang kieu mohonnya kieu kayanana tuh 22 hiji itunya teulah hapunten kasun bal cakranya sabot kana luncat ngepeskeun panarajang si Turkim anu rek ngababad suku bedog si Busro anu harita geus dicekal deui ngolebat ti hareup rek narok hulu sedengkeun bedog-bedogna si konon jeung si Obing geus cing hariuk kenca katuhunana debudu kana riweuh oge panna cingceung dipake nitenan gerak-gerik anu lawan-lawana teu panjang mikir sakilat maehna notogeun itek ruyungna kana badan si Turkim seolah-olah dipake tolenan pikeun ngajaul ka tukang akibatna hebat oge baraya badan karena ngablasat ka tukang dina gerakan balik Bandung si Turkim ngageblak nang karak bengkang sedengkeun bedog-bedogna si Busro si konon katut si Obing kabeh narancem kana taneuh ngalobakeun pikir blesat badan kana ngablesat ka hareup tilu sirah dihantam ku ruyung kawung kolebat deui mulu si Turkim anu harita ka karangun yang hudang cakuk bobokongna ditajong bleteuk deui sirahna dihakan ku ruyung kawung anu akhirna sakaligus opat musuhna ngajarungkeun ngajaloprak teu usik-usik hulu-hulu jadi korban dipapegan ku si ruyung nahun karena ngareret ka Madraub anu harita ka kalalilir tina kapahanana keunguniang rek hudang manehna mencong ka karna ret ka batur-baturna anu geus ting jolopong ret deui ka karna anu harita keur nyampeurkeun ka manehanana teu angka parah deui belenyong we lumpat ngacil geus poho di ka lelakian ti babaranting bakating ku kacida ngarasa sieuna Baraya Cakra geus karuhan yen saurang oge moal aya anu wanieun ngalawanan deui leos we kana mah ninggalkeun musuh-musuhna anu geus teu walakaya ngajingjing itu kruyung kawungna lempangna gura-giro lantaran geus hayang gara nepi ka imahna kakara oge meureun meunang sawatara lengkah ngadadak ngadenge aya anu ngakorobas anu jolna ti sisi jalan anu pinuh kurungkun anu ngagigidi kakara oge karna ngaliuk sakilat aya nu ngablasat tembong ngabarasat katojo cahaya panon poe melesat ngajojo beheungna sanajan karna satengah ngalamun keur mikiran kajadian-kajadian anu cikeneh pisan kaalaman tapi gerakan refleksna geus bisa ngungkulan gerakanana anu ngolebat tadi sakilat cung mehna luncat ka tukang cek nincak taneuh bari geus kabangun kuda-kuda saged pikeun jang hareupan naon-naon anu sakena bakal ngabayakeun kana dirina kolebat cung anu ngabarasa tai teh ayeuna geus ngajeri mangrupa hiji manusia anu ngajangelek hareupeunana ngajaga ngahalangan jajalaneun bari sikepna pinuh ku ancaman bedogna nyilang hareupeun dada leungeun kencana nempel dina tongong bedog anu seseukeutna manco ka hareup tetela lain jalma anu ngabogaan maksud hade Cingeus pisan euy. Injo si Mursid teh euy. Teu beda we ti baluk walik. Teuing tah pangabisa nama euy.
anu ngahadang tehnya kakak panona retreat nitenan sakujur badan karena boh pacana boh ucapanana jelas nguntup nguyup naker karena ngaranju kaget dumeh teu jalma anyar ieu jalma anyar pinanggi tebet nyahueun yen maehna incunaki mursid oge mun ditilik popokanana teu mustahil ieu jelema teh aya patula patalina nu teu hade jeung anu jadi akina geus sope sangkaanana yen ieu mah lain baturna jalma-jalma anu tadi riributan jeung manehna teu sangka geuning Andika bawuh kaki kula geuningan karna nemalan bari tepotot kandung kawaspadaan kuda-kudana tetep tacan roba bawa mah henteu oi ngan kaula nyaho yen aki Andika teh musuh guru kaula deuleu si anu ngahadang nyarita bari sikap penentaya robahna kutan teh musuh guru Andika tapi meureun jeung Andika mah daya pasoalan nanaon aki kaula teh karena api-api teh surti kana maksudna ieu jelema musuh guruna nya musuh muridna euy tembalna teregesna keur bangun anu nyentak dumeh neuleuh sikapna karena anu bangun anu beko hatena beuki muncugug ka luhur jadi kumaha atuh maksud Andika ayeuna teh ya pangna ngahadang kaula teh dek kumaha ieu teh dek kumaha bray karena tetelepek bener-bener nemongkeun peta anu balilunakar alah nah ayaku bodoh-bodoh ting teh kaula teh bebela kalau jadi guru sia kurang ajar adik oge merentang turek bebela kalau jadi aki kahasin teh teh oh gitu nya alah hampurannya dewek teh kada puluh itulah bersin wae alah yang jero ngucur deui sabodo teuing urusannya aing mah aing bukan mah yang gelut nya ke sagedeung dengan heula daun garing ke nyusur ieu jero alah ka hati atuh ari kitu mah bae teh teuing baraya sok alah mana dek gelut ge mana paciweuh jeung irung jeung hiseup wae karena lo tadi sikapna siga anu bodoh teh ayeuna mah jelas berehkeun hiji tangan sana jadina pasamona mah tetep tenang taya riuk-riuk kandung nafsu sapasang palona gulal girer nitenan gerak lawan ngadenge caitaan kana kitu anu bangun taya riuk-riuk kaeder anu ngahadang anu ngaranna taya lian Darwita hiji pentolan anu kaitung moyan oge di nang karuka mah nomor 2 ti Kijatun nyaeta anu jadi guruna deuleu karna teuneng ludeng teh lain di nafsuna kalawan teu ngalobakeun deui omong bedogna ngahiuk nyampeuk ti gigirek nigas beuheung tapi karena anu geus nitenan kumaha gerakan nu jilawan sakiceup manehna ngalegotkeun badana dibarengan ku nyabetkeun ite kruyungna kang dua pakarang diadu dampalengan karena tebeda we ti anu sing sireumeun sedengkeun dengan Dharma atau Darwita anu nyekel bedog nepi ka ngoleweng di dieu geus bisa kaukur kumaha tandinganna ieu dua tanaga anu pikeun Darwita mah lain di ngaranjugna lantaran kumanehna geus kauji kumaha kahebatanna jilawan tapi sanajan manehna ngaku yen tanagana aya di sana peun nu jilawana saeutik oge teu mata kajalikeun leutik hate manehna terus ngabobat-babitkeun bedogna anu teu kurang-kurang matak bahayana tungtung bedogna ge siga anu ngawobaan suat sia ting kolebat mangrupa ancaman pikeun ngahanca bagian-bagian anggota badan lawan sorana maningah hiung lir bangbara anu matak nyentalkeun hate anu ayeuna geus jadi gulungan-gulungan anu mangrupa haseup sigarek neureuy buleud anu dilawan
Hebat oge baraya, sok terus ketelukeun pangga bisa teh. Tong dikagok-kagok lah, sokenya budalkeun. Karena ngagero bari mahna oge mubeng ngulinkeun ruyung kawungna. Nakis jeung balasna Rajang teh hebatna ku anu jilawan. Deui Darwita ngaranjug sakilat badan musuhna terus ditutup ku gerakan bedogna, masih bisa nyarita malah make nangtang sagala deui. Wah. Gila. Aduh aing sarua tipati sia jadi ngingseuk jeung. Wah. Anu pikeun Darwita mah ayeuna taya di jalan iwati kudu ningkatkeun daya gempurna. Lantaran lamun teu kitu ulah-ulah dina sorangan anu tangtu bakal kasoran sasat kalaman wiwirang di kolong catang nya gedenya panjang. Jaba ti bakal kasura ku balaria teh oge tangtu bakal menang bebendu ti anu jadi guruna. Borowe aya angkeuhan rek bebela, tapi antukna kalah jadi jejebolan. Kugituna bari ngagero satengah ngagebrag anu jilawan, gerakan bedogna diulinkeun jadi leuwih hebat. Congo bedogna ayeuna mah jadi siga anu mangpuluh-puluh. Teu beda we ti hulu orai anu rek macok. Terus narajang badan kana kagigir kaluhur kahanap taya tawong esuning badan kana teh rek diacak-acak. Tapi teteh lah musuhna anu disinghareupan teh lain bantrak-bantrakeun. Sanajan bener umurna masih keneh ngora, teteh lah ngawasa pangarti anu lain lumayan hebatna. Gerakan bedog Darwita anu geus kakoncara hebatna, teu mampu ngayunan gerakan ruyung kawung anu kacida tapisna. Lamun teu bedogna anu dihantem pasti sidah Darwita anu jadi sasaran. Tapi kacida Darwita ngerasa kaget, nah waktu maehna geus aya 2 kali. Geus aya 2-3 kalina ngalakonan balangah sarta leuir teuing dina ngalakukeun luncat pikeun nyingkahan Panarajang. Ruyung musuhna kalaka terus ngubang di luhur. Padahal lamun terus dihantamkeun kana sirahna atawa kana wadana binasti bakal keuna. Tapi sigana pisan nu jadi musuh teh taya pisan aya maksud rek ngabinasa. Samu-samu anu ngulinkeun dina ngalawanna teh henteu sanyana. Ku kituna pikeun Darwita mah jadi tambah-tambah matak panasaran. Ngarasa pisan diheureuykeun ku jadi musuhna. Kalawan musirkeun tanagana, Darwita sakilat kalobah gerakanana, bedogna anu tadi ngubeng di luhur teh kalawan sakicep nyamer kahanap rek ngababad suku anu jadi lawana. Karena teburu ngaranjuk oge mireungeuh kahebatan jilawan, hanu datangna teu disangka-sangka. Manehna rek dijieun tanpa daksa saumur-umur. Karena bayi rikat ngajerat kaluhur, sedangkan ruyung kawungna kapaksa dibabukeun kana sirah Darwita. Tapi Darwita ngagentak ngadangheuk, bari sateka polah nyabetkeun bedogna dipake nakis, tapi kalawan teu katiten sakilat